Bismillahirrahmanirrahim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bayana kumaha daramang sadayana. Nuhun pamisa rehat maronya. Eta nu diharapkeun ku Mang Dedi. Salangsungna Mang alhamdulillah ya dina sehat nya teu kirang sawios-wios. Kasugri para wargi utabina para baraya ki Sunda. Utamina pisan mah nu mikaresep kana carita garapan simkuring dina judul carita Talaga Getih. Nya kiwari Mang Dedi baris naratas bagian anu ka-18. Sakumaha nu kantos ditaratas dina bagian ka-17. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsa sabedarkeun kaayaan alam ti beurang. Khususna di Talaga anu harita geus rabur loba jalma. Sababku altukahna atu jang uca jeung baturna anu keur nguseup harita bisa manggihan suku jelema cenah lo nya. Tah kumaha atuh lo lajengan carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan pusadayana. Malihan mah harita jalmi teungeus juhujol ti mana-mana lo nya beja pabeja-beja wartos ngeunaan papanggihanana jang uca anu dibaturan nyatana ku si dolen teh anak si tukang baru. Kumaha atuh para pamirsa, lajeng nganandai cerita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam hadita teh beuki beurang di sisi Talaga geus ngaregreg loba jalma. Rek teh kitu kumaha atuh? Beja jelema teh harusna ngaluwihan soragopong. Sedengkeun harita geus aya nu ansrup deh ka Talaga. Nyatana Jang Ahmad Odang jeung Jang Oman panonna mencrong atuh ka jero cai. Diserikna dibelel-belelkeun dahayang bisa nempokan ngalemeng bodas teh cenah di jero cai. Kabeneran caina teh herang jeung nadeui teu pati jero lebah dinya nama. Nya katingali kaayaan kalawan jelas. Ada breh di jero cai teh katempo aya awak hiji tangtungan jalma anu ditalian ku tambang tapi geus rek udar sabab tambangna teh ngan tambang ngayet we kana batu jadi teu bisa ngambang ka luhur. Sarta jelas pisan katempo lamun eta jalma teh layon salah saurang awewe sabab awakna make baju rok anu rupana bodas. Ari ringin anu sabelah nyelap kana salah-salah batu tapi ai barang breh kana palebah beheungna. Tiluanna oge anu teuleum harita ngaranjung. Lantaran jelas pisan eta layon teh katempo eueuh sirahan atuh rei bulu pundukna mau ringkang asa pating sariak paranas tiris jajantung ratu tutunggulan. Komo Jang Ahmad mah awakna oge atuh mending ngaleper beungeutna katarapias koneas hatena tagiwur teu puguh rasa. Kumaha Jang Oman geus sidi katawa acan. Nah nya nu katempo tadi teh suku jelema kade kudu sim jelas euy bisi nyalahan ya. Bapak Ici tumanya ka Jang Oman sabab kacida ngarasa penasaran. Jang Oman dek teu daek harita. Ai teh tinggalian abi mah aya layon istri Pak Ici sabab jelas make baju rok anu rupana bodas. Jeung eta awo sirahan. Jang Oman ngawalon kana omongan Bapak Ici samalahan mabari jeung ngarelet ka Jang Ahmad katut ka Odang. Eueuh sirahan kumaha Jang?
sing bener tu siya atanana. Bapak Ici mencerong kadutuluan hatena kabaku kepanasaran. Pok atuh Jang Ahmad alias lanjutna utari harita. Telepat kitu pisan Pak Ici. Anu katinggal ku abdi ge. Cek Jang Ahmad ngawalonan kalapanannya Pak Ici sedangkeun hatena jadi pating sareblak tepuguh rasa. Ya Pak Ici. Allah. Mangga we atuh Pak Ici ku uning aku anjeun bilih cangcaya mah. Cek Jang Oman deh harita berjeng beberak bekan. Kuring mah moal cangcaya lantaran tadi geus ningal sukuna. Itu cek Bapak Ici bari terus lap harita kena oge teuleum ka jero cai. Malahan ditinggalikeun ku tiluan. Kitu deui Bapak RT jeung sakur anu araya mah naringalikeun we ti sisi talaga. Atawa nagalengan talaga bari jeung recok ngaromong. Tekung sila Bapak Ici atuh geus mucunghul deui tina jero cai. Malah sirahna katar basuh mulikeun ka kudumut jiga cucurut kabulusan. Ku Bapak Ici. Jang Odang langsung tumanya ka Pak Ici sabab panasaran serta hayang yakin kana tatempoan manehna waktu tadi. Ya bener bisanya Odang. Aya layon awewe euy, tapi eueuh huluan eueuh sirahan. Terus ayeuna kada ka mana Pak Ici kumaha atuh? Jang Ahmad harita riweuh teu puguh. Dia Jang Ahmad, eta layon awewe teh kudu gancang-gancang dibawa hanyat ka darat ieu sabab karunya atuh kana warugana ari diantep mah. Tapi kelanana kuring rek nitah heula ieu. Si RT ieu sangka neangan samak euy keur mungkusna buru. Itu teh cek Pak Ici harita berjeng terus satu malikeun awakna malik ka Bapak RT anu aya di sisi talaga. Malah terus ngomong sakali deui. Bangan niangankeun samak heula wae mah euy. Sok gancang ka ditu. Niangan heula we niangan ka imah nu deukeut yo. Buru yo. Engke samakna malah digantian kitu. Pak Ici harita mere parentah ka Bapak RT sangkan buru-buru niangan samak cenah. Oh, mangga tuh, udah nganyangan sama kaya, nyaho kaya, cek Pak RT harita, sanggeus kitu mah berongbong Bapak RT dimaksakeun lumpat meningkeun kangna kecir, ngahajat nitah batur, sabab hayang gancang cenah. Ari anu ditujuna nyaeta imah Mang Ajat, anu pangdeuketna ka talaga mah. Nya tekung selila oge atuh geus anjong malahan maparang pisan gok panggih jeung Mang Ajat di buruan anu kakarajo pisan balik dagang. Bete, aya naon eta betul lompatan kitu? Mang Ajat nanya ka Pak RT anu katara bangun anu rusuh das napas nage haheho. Mang Ajat, kabeneran euy keur aya. Kieu ieu sing kuring minjem samak hiji we lah. Kan bae lah engke jadi gantian. Nak kenaon Pak? Maka jeung ninjam sama macam lu bae ngomong. Coba tatanya bisi hayang nyahom hayu. Tuturkan ada ka talaga. Pacing oge bakaya hos lain. Adenge Pak ngomong kitu Mang Ajat ge atuh harita. Toloba ditatanya samalama terus asup ka jero. Malah tekung sira oge geus kaluar deui bari jeung mamawa samak saheulai. Terus sor atuh harita diasongkeun ka Bapak RT. Pade mangaya, pade. Cek Mang Ajat harita. Geus kitu mah atuh Bapak RT bari jeung terus hari malikeun di awakna berenglem deui lumpat. Ti sedikna urusan nempok kitu Mang Ajat jadi heran. Malahan mah terus atuh harita kene oge berenglem lumpat nuturkeun ka Pak RT sabab jadi penasaran. Malah tekung sira duana oge geus anjog deui ka taraga breh di dinya katempo kaayaan teh beuki loba jalma. Kurang lembur teh atuh ngagarimung da puguh atuh sarage pada hayang nyaho. Hei, ya sabar teh ya. Cek Pak RT sanggeus nepi ka dinya mah ditujukeun ka Pak Ici anu keur nangtung dina jero cai. Sadengkeun atuh Jang Ahmad, Odang jeung Oman mah teu katempo sabab keur teuleum cenah kana jero cai. Ret atuh harita Bapak Ici harita ngareret. Amparkeun jadinya amparkeun. Terus anu sejena nyaring ka atuh tong ngariungkeun ya. Bisi entong di sisi caraga teh bisa anu ngahalangan onggoh bisi teu berus onggoh. Sok mundur. Cek Pak Ici harita
mere parentah kakadang warga sangkan jelema nu lajur teh ngajauhan. Para sadare punten mundur ya. Kang joket teh atuh habis kahalangan deui kana jalanan nu rek ngaliwat lihor. Pak RT oge nguatan kekecapan Pak Ici terus ngatur-ngatur jalma nu area jadinya. Ngarah sarerea carah marah lunggur. Samut kitu torojo atuh harita Dharma. Nu kaparangan poe eta mah atuh teu indit ka kantor teh sabab keur teu geunah awak pajarkeun teh katambah deui keur loba pikiraneun da puguh hati letik nama inget wae kabebene nyatana utari buleungit. Samalah datang loge bareng jeung Jang Dolen anu nyusulanana nya sanggeus aya kana sawatara waktu mah pecunghul ama Ahmad datang atawa mumul tina beungeut cai Jang Oman jeung Odang we dicuracai bari jeung mayang layon seorang jalma anu jigana bae eta awewe sabab katempo dina awakna masih keneh make baju rok anu rupana bodas. Sok sanajan can pati jelas sarta cai bisa can bisa mastikeun saha-sahana tapi pikeun Dharma mah harita kacida pisan ngaranjugna. Naos sababna da eta beungeutna meni pias awak ngeleper. Malahan matuur nage nyoronco dari jajan tu ratu tutunggulan tu pugu rasa ari sabab Dharma mah apa pisan baju bodas nu dipake ku eta layon sarua we jeung baju anu dibeli ku manehna teh di kota malah dibikeun ka Nyi Utari minangka oleh-oleh. Kitu di atuh Mbah Sanip anu harita sarua keur nangtung di dinya bari jeung nempokeun puguh we atuh mending ngalakatai hatena sabab Mbah Sanip inget pisan kan jadi anakna dina mangsa harita amitan rek indit ka talaga pan make baju rok bodas nu sarupa jeung anu dipake ku eta layon. Nya puguh we kaayaan teh teu beda jauh jeung Dharma. Samalah terus atuh ngudupruk Mbah Sanip teu ngudupruk geus kitu kuat deui nangtung-nangtung acan. Cipanon mah geus ngembeng sok heueuh oge maneh lalaki. Anjing. Duh Gusti Maha Agungna bener kitu eta teh pun anak. Utari gelis anak bapak. Mbah Sanip ngageren terceruning hatena berejeng terus istighbar malah mengusap beungeut. Hatena mah bukit tagihur teu puguh rasa. Ari panon mencorong Kajang Ahmad, Oman jeung Odang anu keur marayang layon. Nu beuki lila beuki deukeut bae. Malahan nepi ka sisi talaga terus atuh sarerea hanjat tina jero cai. Mundur, peyuh, mundur. Bapak RT harita paparentah cuci, sangkan mundur kanu araya jadinya, buak atuh jalma teh bubar. Salemur teh ameh tamplok kabeh atuh mending ngaburiak rada ngajauhan. Jang Aman, abi. Jang Odang sok belerkeun Allah tanya sama ka tetah layon tetah sok benerkeun bajuna terus urang ditina nya hasa-hasana teh. Mangapa? Cek Jang Ahmad harita bari jeung daruda. Pak Ici mere parentah kanu tiluan sangkan ngagolerkeun layon dina samak saheulai anu geus meunang ngamparkeun. Kalawan teu harese atuh harita kena oge eta layon teh digolerkeun lalaunan pisan. Sarta breh katempo jelas pisan ku sararea oge. Lamun eta layon teh eueuh sirahan. Nya puguh atuh sakur anu nempo mah jalma urang lembur anu ti tadi ngagarimbung teh harita nyingrai bari jeung pating garwa. Komo hari anu borangan pisan mah terus ngabecir lumpat ngajauhan da puguh sawak nempo kitu mah. Nyaksian kaayaan kitu saderea pating harulang. Pak Ici melotot bari jeung napas ngahegak. Pak RT calangap Mbah Sanip pudupruk dina jukut bari jeung mencrong. Jang Ahmad atuh ngalunsar kitu deui atuh Oman jeung Odang. Sakadapan mah sarereang abararatem anu ngabeuih ngomong. Sabot keur kitu srog atuh harita Dharma nyampeurkeun.
Seleuneu ngadeukeutan kana eta layon anu eueuh sirahan. Gong Cingogo gigireunana ari panon mencrong kana layon. Awakna beuki ngaleper sarta ragamang leunna kana baju rok bodas teh anu dipapake ku eta layon. Ya, Utari. Utari. Gusti Allah, ya Rabbi. Gusti rumah. Segruk atuh harta kena Darma ceurik ngaguk-guk gigireun eta layon. Sabab jikeuna bae geus moal nyalahan deui. Sok sanajan eueuh sirahan oge aya Darma mah geus ngarasa yakin lamun eta layon wae hareupeunana teh tayalian Iwati Utari mojang anu jadi buah hatena. Sarta setik oge Darma teu nyangka lamun seug baju rok bodas anu dibikeun ku manehna bet jadi baju panuntungan nu dipake ku Utari. Utari nyai gelis. Nah, bet kejadian kieu nah kunaon aduh. Kitu cek Darma. Bari jeung terus ngaguk-guk ceurik, hatena asa rajet nyeri perih. Sabot keur kitu teh sareng aja Ahmad oge jang Ahmad nyampeurkeun. Melah Gong Cingogo gegereun Darma luk harita tungkul terus sagruk ceurik atuh jiga anu nurutan Darma. Da pungut ti tadi oge Ahmad mah teu geus nyaho lamun seung eta layon teh layon adina. Kang Ahmad eta laras layon Utari. Darma maksakeun nanya ka Ahmad. Sangkan leuwih yakin meureunana. Ya, tapi nama buat kaki dan layon pun cek jang Ahmad ngawalun bari jeung cirik meni aleg-alegan. Ai huntu mah kakareket nahan cimata tiba paraket. Aina Rodi Utari. Nyai akang naun anu geus dumiba ka salira nepikeun ka kudu halaman kieu. Cek Darma. Harita sumambat ka Utari bari jeung terus nyagruk ceurik kitu di jang Ahmad. Terus ceurik da teu kuat ai nempo layon adina nu sarupa kitu mah. Red Ahmad atuh ka bapana anu ti tadi diuk ke ngudupruk dina jukut bari jeung nempo ngumbar cimata ka tempuna. Ya terus reuneu ngadeuketan bari jeung ngarontok ka bapana. Ai Darma harta kop atuh nangtung. Tungtung samak sarta terus atuh dipake ngarurub layon Utari. Sabab teu kuat ari kudu nempo lila mah. Da puguh ka cida matak bikawatireunana sabab sajabati kitu teh atuh geus kaambeul bau-bau. Samalah loba jalma anu marang kirungna ku bajuna. Bah, si Nyai bah. Ya, si Nyai eta teh adi maneh. Da bet kudu ngalaman nu sarupa kieu si Nyai teh bah. Masih sabar jang. Sabab ieu mangrupa cocoba keur urang di pangeran. Sok sanajan heueuh kudu ngarasa nyeri jeung perih. Tapi da urang moal bisa nampi kana takdir, moal bisa ngahalangan kana aja. Si Nyai anak abah nyatana adi hidap mata kitu ge meureun geus nepi kana titis tulisna kudu ngalaman nasib nu sarupa kieu. Cek Basani beuki juuh we panonna teh. Sok sanajan heueuh oge hatena keur ancur lebur sarta nalangsan pohara. Tapi da bubuhan kolot menyasa bisa-bisa wenahan sagala rupa perasaanana. Sangkan teu kamalinaan milu anjur bina rasa katunggaraan. Sadengkeun jang Ahmad batu geus teu kuat nahan cipanon. Sok sanajan heueuh oge lalaki dari nyaksian kaayaan adina nu sarupa kitu mah geus teu era-era deui ku tangtungan nya terus nyuuh ngaguk-guk dina tak-tak nu jadi bapana. Kitu deui anu sejen-sejena sakur anu aya di dinya mah sarua teu kuat nahan cimata. Sabab maranehna oge geus ngarti nya teu rek kitu kumaha atuh lamun seug nyaksian
anak atawa kulawargana ngarandapan kajadian serupa kitu dan geus tantu matak cerik lolongseran lamun seug awewe teh mah. Nyaker sakedapan mah atuh diaran tepe sina ngaluarkeun sagala rupaning kasedihna. Sanggeus aya kana setengah jam leuwih mah Jang Ahmad Dharma jeung Mbah Sanip geus rada taragar deui, malahan mah sadar kana kaayaan. Bah, hapunten sim kuring ya, bade ngiring tumaros, ceuk Pak Ici harita. Ngamimitian tumanya malah ditujukeun ka Abah Sanip. Ngadenge kitu pok Mbah Sanip harita. Mana Pak Ici? Nah, bagi naros ke naon ka Abah ge. Iya ike bahnya. Abdi teh bade tumaros nyahalar teh layon tuang putra nu katelah Nyi Utari. Mugi we kedah diwaler sangkan jelas. Ari margi abdi teh peryogi pisan keterangan ti sarira Abah. Maksudnya kang ngubahan panalungtikan atanapi laporan ka pihak nu wajib. Margi pamiditetenan mah tuang putra teh nya pupusna teh tiasa disebat teu wajar. Tah kumargi kitu nya tangtos kedah janten bahan panalungtikan pihak kepolisian itu yo. Itu ceuk Bapak Ici. Ngomongna teh dari pisan sabab hayang menang kapastian tinu jadi kulawargana. Da puguh kaayaan maotna Nyi Utari teh teu lumrah jeung batur. Madangu kitu pok atuh Mbah Sanip harita. Laras pisan jang iki. Pami nurutkeun kana ciri-ciri nu aya dina awak eta layon. Jika nama moal lepas deui eta teh pun anak. Samalih Abah mah emut keneh we kana eta baju nu dipakena. Eta teh baju nu dipake basa arek injit ka talaga. Sabab harita pagi jeung Abah malah ngobrol heula kedeung. Samala baju nu dipakena teh eta baju pamasian ti Jenar mah cenah mah oleh-oleh ti kota. Mbah Sanip bere keterangan anu sajelas-jelasna. Malah terus ngareret ka Jang Dharma anu harita keur dieu bari jengluk tumungkul ngharupan layon Utari. Oh, Nyaha laras eta kitu Aden, ceuk Pak Ici harita. Bari jeung nanya ka Dharma bari jeung neuteuk. Menang pananya kitu atuh pok harita Dharma. Terus bisa telepat Pak Ici. Acuk anu dianggona teh pemasihan ti abdi oleh-oleh di kota. Nanging geuning hanya kapisan. Eta acuk rok bodas teh benjanten baju anu panunggukna. Nu diangga ku anjeun. Guys. Dharma ngawalon bari jeung alag-alagan ceurik. Ngomongna dumarida samalah bari jeung terus ngusap cimata anu ngalembereh mapai pipina. Guys, kasep yos. Anu saterasna atuh tanda-tanda naon deui nu kenten-kenten tiasa langkung ngayakinkeun kasep kit. Bapa mah yeuh margi kedah talitipan ceuk Pak Ici harita teh. Pok atuh Mbah Sanip harita nu ngajawab. Pamitan anu saterasna mah mangga we udingakeun ku salira. Margi dina dak-dak belah kencak teh aya karangan. Oh, janten kitu nyakeun atulah urang tempo ku abdi. Saung atuh Pak Ici maju ngadeuketan kana layon. Terus atuh ditetenan kelawan tariti pisan sarta breh katempo dina pelebah tak-tak belah kencak. Dina eta layon jelas pisan katempo eta layon teh aya karangan. Pak Ici terus harita unggut-unggutan sabot keur kitu torojo atuh kadinya teh aya 3 jalma petugas kepolisian daratang. Malahan sakabehna lengkap marake baju dinas diparengan ku Mang Salim sabab tadi waktu si Dolen nyusulan ka imah kaparengan Mang Salim keur aya. Nya terus ku Dharma dititah nyieun laporan ka pihak kepolisian. Nu akhirna daratan kadinya. Nempok kitu atuh Mang Salim anu jeung Pak Ici katut Pak RT.
ngarasa bunga sabab geus aya polisi anu daratangna. Nya terus satu harita di sang haripan Pak Ici jeung Bapak RT harita keneh mereka terangan anu sajelas-jelasna. Gitu kieu nya anu saterusna mah layun utari teh dibarawa we samalah terus ditaekeun kana mobil ambulan anu geus nyampak nungguan di jalan. Ari cenah marek dibawa ka rumah sakit pikeun diayakeun papariksaan sabab hayang nyaho kana sabab musababna maot. Samalah diparengan ku Darma jeung Bapak RT Ari Jang Ahmad jeung Pak Ici nyusul ti panderi sabab rek disalin heula baju pajarkeun teh. Kasugri para wardi maotna utari anu kawilan teu wajar jadi bahan pamikiran hampir sakabeh urang lembur Cibodas. Nah nyi utari teh diroga halaku satu galak atawa diroga halaku jalma anu jahat nepikeun ka bisa eueuh sirahan sagarupa sarta nepi ka ayeuna sirahna teh atuh can kapanggih. Parandene kitu pihak kepolisian oge tangtu moal cicingen sabab dina poe isuk karek diturunkeun cenah anak buahna pikeun neangan sirah utari di jero talaga. Ari sabab ayeuna mah kaayaan poe teh geus sarep maju-maju ka sore jadi tangtuna oge bakal poekeun manten. Nya sanggeus layon ieu utari nu sirahan dibarawa we ka pihak kepolisian nyatana ka rumah sakit. Sakumna urang lembur terus baralik kitu deui atuh Basanip. Harita balik bari jeung bawa hate anu kacidana langsana. Samalah dibarengan ku Jang Usman jeung sababaraha baturna jeung sabaraha anu sejenna milu ngajajabkeun ka Basanip nepi ka imah. Sajajalan atuh Basanip terus mikir neangan tata jeung cara nu hade pikeun-nepikeun ka si Ambu. Ngeunaan kaayaan nu jadi anak nu tangtu lain perkara gampang-gampang. Malahan mati kacatur di jalanan. Basanip jeung Usman ketude anu sejen-sejen harta tepi we kaburuan imah. Sarabah kumaha si Nyai teh kapanggih sarta kumaha ayeuna kayaanana salamet orang anak urang teh atawa kumaha? Si Ambu alias Indung menaknya. Utari harita meni merakpak nanya kasalakina nu kakara datang. Malah terus tuturubun turun ti jero imah tungtung samping anu ti kudawat oge da puguh rusuh. Buka atuh abah capeknya ieu sadawak oge milung se teh adu kedeng sabar layu mending oge urang asup badak ka imah sabar merasa se ngomongkeunana. Ceuk Basanip harita keneh nitip kanu jadi pamajikan. Kitu nate berjenggapnya kana tak-tak si Ambu serta terus dikaleng dibawa asup ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah ge harita Dariuk dina kursi hoe kitu deui atuh Jang Usman jeung anu-anu sejenna. Abah kumaha si Nyai teh anak urang teh kapanggih? Si Ambu geus pok deui harita nanya ka salakina. Nya puguh we atuh Basanip teh menikeun ka rumenghap narik napas panjang. Ambu ya eta teh anak urang si Nyai teh geus kapanggih. Alhamdulillah atuh geus kapanggih mah kamana ayeuna budak teh? Si Ambu harita terus ngedesak sarta tumanya ka si Abah. Kayaknya kena cincin saragap kage omat maneh kudu kuat dina dari mana musik teh geus ditepikeun ku Abah. Ceuk Basanip nyarita bau nu kacida asa-asana sarta sorana oge kadengeun rada ngageter da puguh dina ti corona geus nyedak kopi cirikeun. Tapi sabisa-bisa ditahan we neger-negerkeun maneh jeung negerkeun hate. Oh ya aduh Abah sok jangan beramongkeun Ambu teh geus kacida penasaran. Si Ambu terus nanya bakat ku geus teh sabar hayang gara-gara nyaho. Samalah diteuteup seukeut si Abah teh.
Ari Bapak RT jeung anu sejenna ukur jarempe teu wake milu ngomong. Ngandariu ke bari jeung ngarelup tungkul. Ya ambu da sabenerna mah tah. Barabat atuh harita basani ngadongengkeun sagarupa anu tadi kasaksian ku dirina. Jeung ku sakurnu araya di dinya. Nyaeta ngeunaan Utari anu jadi anakna. Geus kapanggih tapi ngan ukur tinggal layona. Sarta can kanyahoan anu jadi sababiah nama. Di kabeh harita diomongkeun eueuh nu kaliwat. Di Bandungan ku si Ambu bari jeung salangap. Tah kitu Bu, anyak urang lainna teh eueuh. Bahsani meh-mehan eueuh soraan mungkas sakabeh omonganana. Nya cacap si Abah ngabuih ngomong lenggak si Ambu harita ujug-ujug ngalengak. Awakna terus ngulahek leuleus. Malah geus teu inget di bumi alam. Ngan untung awak si Ambu teu labuh sabab kaburu ditahan ku si Abah jeung deui keur diuk dina kursi nu aya panyarandean. Jadi teu matak ti jengkang. Abah kamu sing karunya akah Abah. Kamu deung nyepikeun ka kieu Jang Usman cing tulungan Abah euy panggotokeun si Ambu yeuh ka kamar karunya yeuh. Cek Basani minta tulung ka Jang Usman sangkan bantuan ngagotong awak si Ambu ka kamar da puguh karunya cenah aya diantap sina kitu mah. Mang Abah kena ke urang gotong ku abilah keun Abah mah calik-calik we sing raos tanya cagadah hariwang. Kitu cek Jang Usman berjeng terus rog atuh ngadeukeutan kana awak si Ambu. Samalah dibarantuan ku lalaki 2 urang. Ya terus atur gayang digotong malah dibarawa ka jero kamar. Koledag digorengkeun dina ranjang pangsarean terus disimbutan. Samalah dibaturan ku salah saurang awewe tatanggana nu kabenaran aya di dinya. Nya sanggeus kitu mah Jang Usman jeung baturna bukbek dari ukde di tempat nanu tadi. Sabot keur kitu harita aya nu datang satangtungan lalaki umurna kira-kira aya beureunan kana 65 tahunan mah. Daya lian iwati babalbe nuahaja datang kadinya sabab geus ngadenge kana beja ti urang lembur ngeunaan Nyi Utari anu geus kapanggih. Assalamualaikum. Ceuk bapalebe uluk salam. Atuh bereng harita nyebut waalaikumsalam menikeun ka saurman jep jempe. Sakurnu aya di dinya harita hampir bareng ngajawab salam nati papalebe. Pok atuh Jang Usman harita. Palebe, mangaling ni atuh terase atuh kalabot palebe. Syukur Jang Usman yo. Su palebe ka jero imah. Ari jalma-jalma nu aya di dinya harita ngegeser sarta mere jalan ka bapalebe samalah terus sinang diuk dina kursi. Pasani hampurannya kuring teh kagera datang itu yo. Lain teh hayang buru-buru ka dieu tapi tadi mah keur aya semah jeung tinu jauh. Jadi asa teu puguh ari ngadadak kudu ditinggalkeun nanaman kitu mah. Bapalebe langsung ngomong ditujukeun ka Abah Sanim. Malahan mah minta dihampura lantaran cenah kakara bisa datang ka dinya. Kita wios palebe lah. Nasim kuring oge ngartos. Sajabat kitu Abah sakula warga nganuhunkeun ka bapalebe ka Pak RT kitu da itu kasadayana warga urang lembur Cibodas. Nu sakabehna we geus katida nyambungkeun kabelana ka Abah sakula warga. Boh ku tanaga boh kitu deui ku pikiran eta sakabeh ku Abah sakula wargi katampi katanda pisan. Hatur nuhun pisan kana sagalupina. Nya syukur we atuh geus katarima kitu mah. Da memang nya kudu kitu ari jeung batur salembur mah urang teh kudu silih tulungan. Silih belaan sarta kudu sauyunan kaum deui da ieu mah cacakeureun yang hareupan hiji cocoba anu ayeuna ketumeba ka Basanip sakula warga. Sumuhun laras pisan Bapalebe. Mangka hade Basanip. Urang kudu bisa narima ku hate anu sabar jeung tawakal. Ikhlas jeung kudu tumampra ka Nu Maha Kawasa.
Sabab mangsa cekap waktu cukup. Cang pada pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah maneh baris neruskeun ieu carita baris naratas bagian anu ka-18. Hatur nuhun ku morepi perhatosanana. Urjeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.